A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu asal tina kecap awada. Sabab harkatil wau ilal aini, harkatna wau ditukerkeun kana ain. Fasorofa mangka suruh, a'udzu ae akbiru, hartina kadewasaan. Jadi nu dikandung ku a'udzu nyaeta kadewasaan. Saha nu kudu dewasa? Nu kudu dewasa nyaeta urang salaku manusia. Sabab Al-Qur'an diamanatkeun ku Gusti Allah pikeun dipigawe, lain diamanatkeun ka gunung, lain diamanatkeun ka laut, lain diamanatkeun ka sato, lain diamanatkeun ka tangkal, tapi diamanatkeunana ka manusia. Nu matak manusia hirup di alam dunya teh ngan saukur derma. Ari derma teh hartina nyaeta anu ngalaksanakeun hukum-hukumna. Kumaha cara ngadewasakeunana? Nyaeta bilahi. Nu dikandung ku bilahi lamun dibeujeur beaskeun, lamun diwincik hiji-hiji loba. Dari antarana nu dikandung ku bilahi nyaeta bi ai kudratillah, iradatillah, fadlillah, rahmatillah, ilmillah. Ta ieu kudratillah, fadlillah, rahmatillah, ilmillah ieu jeung saterusna di mana ayana? Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, sabab ieu perkara nu dikandung ku bilahi geus aya dina diri urang masing-masing. Urang bisa gerak sabab ditumerapan sifat kudrat. Urang bisa berkehendak sabab ditumerapan sifat iradat. Bisa ngomong sabab ditumerapan sifat kalam. Bisa ingat sabab ditumerapan sifat ilmu. Bisa mikir sabab ditumerapan sifat akal. Da ieu sakabeh sifat anu tumrap di diri urang kaasup sifat hayat anu ngahirupkeun diri urang, sadayana kagungan Allah. Hartina Gusti Allah geus ngamodalan ka urang ku pirang-pirang sifat kagungan anjeunna nu ditumrapkeun ka diri urang sehingga urang bisa jumeneng di ieu alam dunya. Jadi urang bisa usik, bisa malik, bisa kitu, bisa kieu teh
bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi rahmatillah, bi ilmillah jeung saterusna. Ta ieu sadayana nu bi qudratillah, bi iradatillah jeung saterusna ditunggalkeun ku kecap bilahi. Hartina Gusti Allah geus marengan ka urang sadaya ku kudratna, iradatna, ku pitulungna, ku rahmatna, ku ilmuna jeung sajabana. Da ieu sadaya perkara anu tumrap di diri urang saperti panon jeung awasna, ceuli jeung dengena, irung jeung angseuna, biwir jeung ucapna, kaasup akal, budi, pamilih rasa jeung parasaat, eta sadayana kaasup atawa kawengku ku kecap bilahi. Artina sadayana ge meunang Gusti Allah hungkul. Artina Gusti Allah geus ngamodalan ka urang ayeuna tinggal ngagolangkeun. Ieu modal nu mangrupa kudrat, iradat jeung sajabana petakeun ku urang pikeun ngadewasakeun diri urang masing-masing dina ibadah bakti ka anjeunna. Supaya urang salamet tina minas syaitonir rajim. Nyaeta tina pangbaledogna, tina panggejlohna, tina bujuk rayuna, tina tipu dayana syaiton. Ari setan nyaeta yuwasuwisuk fi sudurin nas, diantawisna nyaeta anu sok kecewas-kecewis dina hate urang, dina jeroeun dada urang masing-masing. Nusok ngajak, nusok nitah, nusok ngainspirasikeun kana perkara-perkara anu mun eta perkara dipake dipigawe ku urang mangka baris nganterkeun urang, baris ngancrupkeun urang, ngajurumuskeun urang, ngagejeburkeun urang kana laknatna kagungan Gusti Allah. Kunaon maledogna setan ka urang, ngabibibitakna, ngajujurungna, nyaeta ku perkara-perkara pilaknateun saperti hawak, telenges, sirik, bidik, jayul kaniaya, ngupat sinua, kidip, hianat, kitman, biladah, ujub riata kabur jeung sajabana. Ta ayeuna orang kembali ka diri orang masing-masing. Da orang geus taud acan. Sabab mun urang ngaoskeun taud sok sanajan 100 kali atawa leuwih ti eta tapi teu jengprakna lir ibarat urang kaluar mawa payung dina kaayaan hujan tapi eta payung ngadon kekelek lain dipake atuh teu guna eta payung teh teu bisa mayungan urang tina cai hujan, payung-payung awak mah baseuh.
sabab payungna teu dipake. Tak ieu ge taun teh pakeun urang salaku manusia. Jadi mun urang migawe amal soleh hayang kapuji batur, berarti urang kena kuria. Mun urang migawe bener dibarengan ku ngarasa pangbenerna, eta kena ku ujub. Mun urang metakeun pangabisa dibarengan ku moyok tur ngajejeleh kanu teu bisa, berarti urang kena ku takabur. Dalamun kitu kaayaan urang, ieu nandakeun urang can dewasa dina pangabdian. Amal-amal solehna dipigawe, tapi dibarengan ku sifat bubudakeun. Artina orang teu bisa ngamurnikeun karena eta pangabdean sakumaha anu dituntut ku hukum-hukumna Gusti Allah. Di mana dibarengan ku sifat bubudakeun hartina teu meunang poin, teu meunang ganjaran. Jadi mungkin di dunia mah eta amal-amal soleh nu dibarengan ku sifat-sifat samodel kitu teh aya paedahna dina hal kauntungan dunia, tapi engke di akhirat meunangna naon angin aib anu langgeng. Tanu mawi kitu hayu urang sami-sami berjuang ngadewasakeun diri dina ibadah bakti ka Gusti Allah. Margi cek tadi di antara nu terkandung dina kecap bilahi nyaeta bi ae ilmilah. Disangkan orang maju karena kadewasaan, maka ibadah bakti ka anjeunna kudu dibarengan jeung elmuna. Sabab ilmu nuduhkeun kana kasampurnaan ibadah. Jadi sampurnana ibadah teh kapanggihna di antawisna nyaeta ku ilmu. Sabab kitu urang tong pegat-pegat dina berjuang nuntut ilmu nyuprih pangarti. Ngan sing inget sabab jalan ka sawarga teh teu enteng. Jalana ge pinuh ku kasusah. Pasti orang bakal ngalangkungan, bakal ngalewatan rupa-rupa. Kasusah, rupa-rupa kasulitan, rupa-rupa kahese. Mumatak dina setiap perjuangan kudu aya pengorbanan, termasuk dina perjuangan nuntut ilmu. Tadina setiap pengorbanan kudu aya ridho jeung ikhlas. Jeung dina setiap ridho jeung ikhlas kudu aya karna Allah. Sabab mun ngan saukur nepi kana ridho jeung ikhlas wungkul mah jalma-jalma nu teu iman ka Allah jeung ka Rasul ge anu disebut non muslim loba nu nepi kana ridho jeung ikhlas. Demaranena ge mun barang bere ridhoeun ikhlaseun ngan ridho jeung ikhlasna lain karna Allah, karna berhala misalkan.
jadi dina hal ta'ud ieu hartina Gusti Allah geus ngamodalan ka urang ku rupa-rupa kagungan anjeunna urang pake pikeun ngadewasakeun. Jadi ieu modal urang kurangkeun supaya bisa ngahijrahkeun urang tina aral subaha kana sobab, tina ta'alluq ka makhluk jadi tawakal ka Gusti Allah, tina kufur kana syukur, tina pamrih kana ikhlas. Namun geus bisa kieu artina urang geus make ta'ud dina hirup